Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di channel Gokil Alergi, channel leutik nu terus ngundang ngimpi. Wes, amin. Hatur nuhun kamarannya nu masih nungguan, nu masih lalajo video-video orang, nun bisanya di videona orang rek ngebahas tentang hutang. Duh, rada sensitif ngebahas tentang hutang teh. Tapi keun da ieu mah hiburan tong dibawa bapernya. Saasi nu teu apal kana hutang, hutang nyata balik atuh sia ngedit teh. Hutang nyata sesuatu nu diinjem nya eta mah bade uang harta atau napi banda ngan asal uranda abe dirinya pasti pernah meureun nginjemkeun duit atau sabalikna nginjem duit kumaha rasana kumaha akhirna nya kitu teh ya abe loba kajadian unik leuwih ti 1832 2570 bracket X hal-hal anu dirangkum versi urangnya kade lain versi on the spot. Naon nu unik naon nu aneh misal tempo gajian HP nu asalna hening jempling jeung ngadadak kungkring seueur nu manggil ti mimiti babaturan dulur nomor teu wawuh. Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam. Kumaha ceng? Din kita aya piobrolan penting ya. Heeh, terus Tapi terjadi ketang. piobrolan naon emang? Terjadi. Tepuguh maneh mah. Sok we ngobrol, aya piobrolan naon emang? Hampura ieu mah. Sugan didinya boga duit tiis, urang nginjem lah 1 juta. Sugan aing rek naon, ari kitu mah mending tong jadi ngomong we tadi teh. Keun bae padahal mah bere injem ka babaturan mah ulah pedit karunya tulungan babaturan nu keur teu boga teh. Manehna perlu bantuan urang, suatu saat bawa urang perlu bantuan ka manehna. Jelema mah bersosialisasi bro, lain hirup soranganan. Omat bere injem ulah nepi ka henteu. Mang minjem duit. Aya teu sabaraha? Tegede sih paling 5 juta. Lo anjir duit di mana sakitu? Sapopoe ge seuseut. Tapi ketang kudu ditingali heula, jelema nu ditulungan ku urang kumaha? Sakirana rudet mah kajen tong dibere. Sacape-cape hate, hare-harekeun we keun bae. Soalna urang pernah nginjemkeun, ujung-ujungna pi omongeun. Masalah duit mah sensitif, teu dulur, teu batur. Dulur wae ge bisa pi omongeun, komo batur. Kade ulah nepi ka siga kieu. Ceng, tulungan orang lah nginjem duit 500.000 keur nambah-nambah biaya resiko. Aya biaya nu teu disangka-sangka Duh, duit teh 700.000 kumaha nya? Sebenarnya orang ge perlu ari teu dibere karunya deui euy. Nya ieu aya santai Mang Bob. Aslina Asli kalem we, aya da cecekelan ke sapopoe mah aman. nuhun pisan atuhnya ke gajian ku urang langsung bayar. Tah eta pas nginjemna tempo pas gajian teu mayar ingkar selang sabulan ting 2 bulan kurang lebih akhirna manehna mayar tapi kudu kieu heula. Ai didinya ngomong naon ka barudak? Ngomongkeun aing. Teu urang mah tong ngomong kitu. Alah, didinya lamun nagih tong sok diomong-omong ka batur. Saha bari nagih nu ngomong, saha oge nu nagih. Mang ngomong teh ulah kitu. Salama mang boga hutang ka urang pernah nagih teu. Oh, geus ku aing bayar. Tong hariwang. Sudi aing nginjem duit. Sarua aing ge sudi nginjem ka sia. Mang, wih mang. Aing hoream punya minjemkeun deui ari kieu tungtungna pi omongeun cuma karena gara-gara masalah duit. Matak bener euy. Kudu pilih-pilih rek ngebantu teh. Naon bising kena urang capek hate. Kurang ditulungan ku itu dipodolan. Matak jangan karena huluna ge. Ti kajadian eta urang babaeudan ciga budak TK, babaeudan 8 dinten. 8 dinten. 3 bulan kita. Coba eta teh urang rek mincak bulan Ramadan. Pas puasa ge urang teu patanya hare-hare paduli teuing, tapi nya kuduna tong nurutan ciga urang kitu babaeudan. Ngewa jeung babaturan mah manya we sesama muslim babaturan deui babaeudan kitu. Urang inget pernah maca ataupun ningali video ceramah. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan, jangan saling hasud. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudara di atas 3 hari. Kumahanya ti kajadian eta urang sadar bahwa urang salah duanana dan urang nyobaan kasih Mang Bob bae gengsi ge pokoknya urang rek nanya
teu lila boga paniatan gitu jol isukna urang diamprokeun di manehna kabenaran urang teh rek meuli tutut manehna aya keur diuk urang teh ditanyanya da apalah gitu ningali oh Mang Bobi curang teh baelah gengsi oge Mang ieu erek tutut manehna hare-hare nya geus we pokona urang geus aya paniatan rek nanya tapi ituna hare-hare mah nya baiklah gitu tapi seiring berjalannya waktu Idul Fitri Lebaran urang baikan urang geus damai alias pacantel urang jeung Mang Bobi ayeuna biasa deui silinga hampura mangnya sigana sakitu heula pembahasan urang ayeuna semoga tina kajadian eta aya hal anu bisa dipetik hikmahna hatur nuhun kanu geus lalajo video ieu nepi ka tamat dukung terus channel Gokil Alergi supaya berkembang lebih pesat nuhun